tangan beki menipis. Apa gawe teh are? Ceuk sebagong. Apa, Bos? Naon ari sariga ka dari kurang gaji goblok. Baik. Ieu kumaha atuh? Ieu disegel tanah teh. Terus Mereka sertifikat nu kaboskeun teh palsu. anjing bang kawarah ieu mah aing bangkrut bagong. Kumaha tuh bos ya? Nasib kuring. Geus mararatok kabeh geus mantok. Mami gua. Anjing. Bedek kieu carana mah ngajual tanah di kampung aing anjing. Bakal erang lanjut. Oh. Ah, paduli ah. Anjing, agak dulur ingat wae kedai molot euy. Asal bina-bina teuing boga adi tah hiji. Kolot hayang panggih anjir kuat ka. Emang euy jeung geus beunghar meureunna. Bahelah cing gede milik we lai di ditu lah. Sugana tu AA di dieu bagianna di kampung. Ngelola nu di kampung. Ieu di pikiran mah anjir. Panggalikeun sawo geus ada rasak can. Naon? Sawo di Sawo? kebon panggalikeun geus ada rasak can. Teuing kamari teh da aya ngan ku cara rodot Ku meureun. eta nu nyiram neungan sawo Jepang neungan kan tadi itu 20 ribuan mah. Nyiram oh. Sejuju teh ya eta nyiram. Cicik Wah tuh eta mah geus iya geus 7 bulan eta nya. cicik. Oke, Pernah neungan sawo we. Heeh. Jangan ka ditu ka kebon. Dek. Ulin heula aing ka kebon Diwiteun Sawo aing euy sugan ayaan lumayan terudut. Nah. Harus kieu. Assalamualaikum. Si aya. Ya, sabak neungan sawo, nah sawo neungan anu nyiram. Sawu. Oh, nya atuh. Kebon lebak juga coba. Mangga atuh nya. Iya. Ini siapa itu? Sambas. Gimana wae atuh di sini? Cager kali. Cager, alhamdulillah. Saha ieu? Wah, anjing, pelonton juga anak. Saya nempo lanjut aing tuh. Cenah mengalah sawo kalau Pak. Bukan neang itu. Mana tuh jeung aing? Bang. Mau di mana ya kemana wae? Heubeul. Aya euy gitu. Macam geus boga pila sini. Ini pipilaan meureun. Bener aya harita si Albert jeung si Bontot ayo ulin ka ditu. Ulin ka ditu. Kumaha? Esek teh. Oh gitu we. Nanti gak ragu gitu ditanya sieu teh Ingin Gimana? Kebona teh? mana? Geus dioget sama dioget. Eta saha eta? Gitu, oh ya tuh lumayan 2 kiloan wae mah pak misalnya ini beres hese kayak gitu naik aja teh di aing kalau ulian wae si Bontot si goblok teh wah nih kalian bantu anjing aduh anjing bangsat anjing aing babak ieu
Setan. Siapa goblok? Luar teuing. Anjing ngeri ieu Bagong sudi aing mending mantau goblok. Ngeladi teh maraha. Sudi anjing beres kuju si goblok teh. Nyiram. Ieu teu meunang sawaweuhan anjing labuhnya. Alhamdulillah yang itu lah. Tulain euy. Mana? Tulain tuh. Teuy anjing aing geus mangkal. Jentuh itu juga batu. Juga batu ke jentuh itu meureun yuk. CS. Naon? Aduh, reh. Anjing. Naon sampas? Aya sia ka dieu. Naon ieu teh euy? Pergi sia masih inget. Sampas balik. Yang ulin mah kalau jadi indung atuh. Atuh kudu kitu ai kamari. Aduh, anjir. Ku ieu na apa? Urang ka itu yang subontot. Tadi aku. Aing kieu mah syukur atuh. Sampai Pelatah di aing ieu. Ieu saha ieu? Si Miskum. Oh, kenalan heula atuh. Albet lanceuk si ieu. Ka dieu teh urang sebenarnya teh aya keperluan. Da urang teh geus badami kitu ka si Jema ngakumaakeun gitu. Nawa ya nawa sok mareurewas ya mah. Ka dieu teh urang teh ngajual tanah gitu. Hah? Ngajual tanah. Anjing. Teu sudi anjing. Teu sudi anjing teuing. Teu sudi anjing teuing. Oh jeurik kita. Teu diladiskeun kolot aya keneh sia teh. Pangkawara. Kami berkembang udah ditu. Berkembang nu aya mah lenang, paling oge. Keun di dieu mah digarap ku dewek. Usaha mah usawe nya. Oh atuh. Aya dewek mun dijual ieu deuk naon atuh? Deuk kuli. Paingan ka dieu teh meureunan aya kahayang si Sambas teh. Ganti naon gantinya nganyang gitu. Yang Heeh. pangi. Udah urang tetep di Badami ke si Jema bae ngakumaakeun. Moal ari kumaha dewek mah. Kolot araya keneh duanana. Tirage tanah ayeuna heuh tinggal saeutik da anu di ditu. Anu di legok pejer teh lenang ku si laing pan teu apal-apal dewek. Dewek ayeuna ukur boga anu ieu kebon sawo meureun. Muning we eta ge nu si bontot beri eueuh. Piraku atuh cipe mikir. Yeuh kahirupan di kota mah euy. Keras. Maneh euy karek sakitu ayana geus teu ngaku kamari kalanceuk kolot hayang pangih teh. Komoding ke geus dijual ieu geus beak. Ai si laik teh bawa dek balik deui ka dieu deuk naon. Mending kena di imah lah, kopi-kopi atau di Nah, imah mah. heeh atuh. Megena ieu tiris gede angin. Oh, tuh Man. Ieu. Man ieu man. Aji ieu. Yo, geuning ya, tiris urang kopi-kopi ieu. Masuk. Aya bikeun tuh kopi itu. Sok eta dari didinya sok. Oh udah, naon cari kabeli ieu kursi urang teh. Ya tah termosna. Gelasna. Gelas. Iya gelas teh. Nah, ke dia bawa. Yes, SMA deui. Aya tamu geuningan. Tah si Ayi. Ai Sambas. Sareng saha ieu? Ieu anak buah. Si Miskum. Oh, Ieu teh. boga anak buah. Tinggalna. Anak oge. Mana sawo teh? Wah, kalau tarabak tuh.
terbalik. Laki bawa bejakeun we baca. kitu ngalah sorangan gitu. Atuh kela. Bae gitu Ji. Urang ieu lah bejakeun lah karunya nu nungguan. Bae hese gitu aing kalalabu. Uyuhan. Tah aya nama sampas gua mal dibikeun wayahna tapi kelola we di dieu ayeuna piraku bagian si bontot ayeuna pan bagian maneh geus dijual saking kolot araya keneh moal di ieu kitu mah tapi kelola ku jeung si Kurang atau kota dewe atau di pedagang cilung mah di ditu. tah mending gitu tinggal si ieu contoh barengan maneh ayeuna Junun we domaran deui muning boga sok dijual namun maneh rek dagang ai si ieu kumaha gajina can dibayar panan Gitu. maneh sabaraha gaji teh maneh eta miskum 3,5 3,5 umur. tuh berarti mana maneh Bingung mata. Ini kan di lemur kah? Tinggal di lemur masuk orang itu iya atuh aya namanya sambas aya domba nuaan bikang konang halus eta teh anakna nya Oh. alun Kita tah set. Peo anjing. anakna teh nya eta nu deuk dijual mah bae lah eta we da ayeuna heun itu mah deuk dipake kurban mun si emak nu jaluma wayahna we bikang bakal payu lah 3,5 wae mah keur gaji si ieu Halus bikang lagi nya. kayak dijual tah baik tuh budaya euy sia teh hirup teh da moal kitu wae geus bae geus Tadi cek-cerikan geus bae ari aya euy mah syukur atuh urang teh kade we ke tempo maneh sukses oma tong poho kakolot Tah eta nu hiji na. sok ayeuna deuk naon ayeuna sukses oge poho kakolot mah nya artina Artina gitu. sok ayeuna mah kasih emak mending oge minta hampura kumahakeun gitu minta doana maneh sukses teh kusaha ku kolot sia teh tapi kagede kieu teh kudu mikir Ini wae mikirna. kolotna aya keneh miskum Aya ruh sia mah Halus ya. halus mata kudu kitu ka minta hampura oke ayeuna geus maghrib kudu jam sabaraha jam genep geus kayak urang kasih emak atunya nya minta hampura nanti si eta yang balik si bontot ulin we beger we si kehead teh kaleces segede kitu teh dah kayak urang ieu heula Goblok ya udah. iya grup ti Gorobas Peho kumaha videona Halus teh. ya halusnya tong kilap we lah pokona mah like Comment, share Ya. and subscribe subrek gitu subrek Pokoknya mah rame cuy. ayeuna deuk balik heula OBH Kombi